A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa lil baitihi dzikran wa ila hadrati khususan Nabiullah Khidir alaihi salam Malian bin Malkan wa ila hadrati khususan Sultan Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirruh wa ila hadrati khususan Salim bin Syamir al-Hadrami wa ila hadrati khususan Syekh Nawawi bin Umar Tanara Banten wa ila hadrati khususan Syekh Khalil Bangkalan Madura wa ila hadrati khususan hadrati Syekh Haji Hasyim Asy'ari Semelari khususan Kiai Haji Ahmad Baqi wa dari khususan Zalan bin Jarkasih wa ila khususan Asep Saifuddin radhiyallahu anhum ghafarallahu dzunubahum muslimin wa furahim bil barakati wal Qur'an al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pahibtu makasieun abdi ya Rasulullah an akuna kana yen aya abdi minal hijarati eta sawarena babaturan batu-batu gitu alati anu ararasub yadakhulna eta pirang-pirang nu arasub eta pirang batu alati anu ararasub eta pirang-pirang batu anaro kana neraka faqala mangka ngadau Kangjeng Nabi lah kana eta batu absyiri kudu bunga anjen painaka maka sanyanyana anjen min hijaratin tetep tina batu gede panggilingan teh kasrik nan gandungna arasub Fatimatun sete Fatimah jarai anu gelis bil janati di jero surga. Fa inda zalika maka tatkala ngadangu kana cariosan Rasulullah parihatin maka bunga arahan naon batu panggilingan wastab syarat jeung bunga wasakana jeung cicing panggilingan. Pakola mangka ngadawuh Kangjeng Nabi li ibnatihi ka putra istrina Kangjeng Nabi Fatimah tun sageusna Siti Fatimah lawasa alamun ngarsakeun sallallahu Gusti Allah ya Fatimah tu Siti Fatimah la tahanat maka tangtu nutuan pasti nutuan laki pikeun anjeun sa naon araha panggilingan wahdaha ahalna sorangan panggiling walakin anggan tatapina arada ngarsakeun ana sallallahu Gusti Allah taala ayat tuba kana yen nuliskeun Allah laki pikeun anjeun Fatimah hasanati kana pirang-pirang kahalusan wa yukapiru jeung ngiparatan lalaki pikeun anjeun asayati kana pirang-pirang kagorengan wa yarfa'u jeung ngangkatkeun Allah laki ka pikeun anjeun darajati kana pirang-pirang darajat ya Fatimah ayu maraatin di mana-mana awewe natohanat eta nutuan awewe li jaujiha pikeun salakina we awaladiha jeung anakna eta awewe ila kataballahu angin nuliskeun ana sallallahu Gusti Allah taala namalur Allah laha bukdeta awewe bikuliha batin kana sakur-sakur hiji siki minal kumhin tina gandrung
hasanatan kana hiji kaalusan wa mahauna jeung ngalebur Allah kana eta wewe sayatan kana hiji kagorengan waropaha jeung ngaluhurkeun Allah laha ka eta wewe darajatan kana hiji darajat. Panjangnya segitu lah kalau gak capek nulis ke kamari cerita waktu Kangjeng Rasul ngadongkapan ka putrana ka Siti Fatimah pas katingal Siti Fatimah teh keur naon keur nutuan teh ngagiling menutu gitu nya ngagiling lah aya menutu bahasa urang baheula mah nya nepi ka saking lungsena sakingnya pada melan gitu kudu tutuh heula gandung teh kudu itu ieu nya dipolahkeun pan bade miwarang ka Sayyidina Ali manya ka saroge cenah miwarang nya unjukan ka Kangjeng Rasul ya Rasulullah muncek urang mah piwarang atuh Sayyidina Ali piwarang milarian pembantu ameh ieu teh aya nu ngabantu-bantu cenah barang gawe teh gitu. Sabab kan aya babasaan awewe mah barang gawe teh teu aya urutna. Kitu deui awewe. Dengan pembantu atuh. Kumaha Siti Fatimah? Enak Kanjeng Rasul. Cek Kanjeng Rasul teu nganyakeun teu dengan ngadoa we. Gitu. Eta batu-batu dararatang. Kitu nya ngagiling ku sorangan bismillah ku izin Allah. Ngagiling. Eta batu-batu teh daratang arasup ya dahuluna gitu perang batu jadi naon jadi bisa ngagiling namun cek urang teh mah heuh tuluykeun batu kitu cenah meureun mah meh jongjong ngagiling gitu meh genah cenah gitu aya nu mantuan dina naon dina ngagilingna dina nutu lamun di urang mah kumaha walar Kangjeng Rasul sagala rupa ge eta izin Allah gitu kan lamun ku Allah meureun pitah ngagiling lamun ku Allah teu anu puguh mah saur Kangjeng Rasul libnatihi ya Fatimah cenah anak kuring lamun mah Allah ngersakeun katanya karena eta batu tangtu pasti pikeun anjeun ngagiling cenah ngan lamun Allah teu ya moal meureun gitu ngan sing ingat cenah katanya yen awewe migawe perkara gitu awewe migawe perkara kana kahadean modenya senyangu gegeroh eta sadayana jadi kahadean kereta awewe matak ayeuna mah jalan ibadah atau kahadean jalan kahadean ibadah awewe teh dikurangan ayeuna mah sabab tadi kieu ayat tuba laki hasanatin wa yukafiro laki ayat tuba kana yen nuliskeun Allah laki pikeun anjeun Fatimah bareng Fatimah di dia ayeuna malah keur awewe lah ayat tuba laki ayat tuba kana yen nuliskeun Allah laki pikeun anjeun he awewe meureun kitu al hasana kana pirang-pirang kaalusan wa yukafiro jeung ngiparatan Allah laki kana keur anjeun nya ngiparatan kana kasalahan sayati kana pirang-pirang kagorengan gitu wayar paung laki jeung ngangkatkeun Allah ada darajati karena pirang-pirang darajat ya gitu upami ningal tidinya terus dikurangan pagawean awewe teh ayeuna mah geus teu kudu nutu ku ngagiling na Siti Fatimah ngagiling lamun ngagiling ku batu dikuling itu kan batu teh nya eta berjuangna eta hayang jabun mun diurang mah meureunan nutuan tina bangsal hayang jadi beas tina beas nepi ka naon diolah itu ya nepi ka jadi sangu eta sadayana perjuangan istri maka eta bakal dicatet hiji kahadean sarta bakal ngiparatan kana
salahan karena kagorengan awewe teh di kaki paratan kata pagawean. Wayar paul laki darajatan yang bakal diangkat derajat di hadapan Allah. Ayeuna nu teu aya naon? Nutu tos teu aya. Napi tos teu aya. Ngageong-geong teu aya ayeuna teh. Di urang nya di baturnya pasti aya keneh bener. Eta. Baheula mah panutuh heula. Arek kitu teh kalau teh yang jadi beas teh nutuh heula itu heula. Henteu ujug-ujug jadi beas perjuanganna teh. Ayeuna pan genah, tapi ku kagenahanana eta kahadean-kahadean dikurangan. Jalan keur ngiparatan dosa oge dikurangan. Derajat nu tadi diangkatkeun derajat oge dikurangan. Naon buktina dikurangan? Sagala ngeunah ayeuna mah. Gitu. Mata upami ninggal kana amal soleh, kana pagawean kahadean selaku istri, jadinya ninggal enak genah. Nyeseh tinggal cetrek mesin cuci. Nyangu tinggal cetrek magicom. Gitu enak. Ngan pada kerugian naon? Nilai-nilai kahadean di hadapan Allah kurang. Anu keur ngiparatan dosa-dosa urang kira karakah nambah-nambah dosa kalau jadi salah gitu teh pan. Ayeuna derajat anu tadina ku Allah diangkatkeun derajat jadi ngurangan. Lamun ninggal sisi palabadinya kerugian ageng pikeun hiji gitu. Makana ku sagala dikuranganan, ku ayeuna kagenahanan eta jeung sagala dikurangan, maka ditimbulkeun naon? Kadang suatu penyakit, kadang suatu naon gitu. Eta rupa-rupa lah. Gitu. Jadi di sisi lain cek aliyah dunya mah digenahkeun ayeuna teh. Gerak. Ayeuna nyangu we heula. Tina ngisikan. Ayeuna terus tina mirun seuneu, memeh mirun seuneu teh narokan heula suluh pan teh. As mirun seuneu komo suluhna teh baseuh. Boleh gitu kan. Teuing ayeuna barudak ayeuna bisa mirun seuneu moal. Gitu. Nah, kumirun seuneuna eta perjuangan. Terus ayeuna ngagolakeunana cai ngarihan ngagigihan terus itu dapat ditungguan can asak sanggup majeng can beres tara tebih ti hawu baheula mah pan kitu. Tah eta perjuangan hiji kahadean eta. Kahadean. Ayeuna dina ngagiling mun Siti Fatimah baheula ngagiling gandum hayang jadi etanya. Ayo mamraatin tahanat li jawajiha etanya. Eta di mana we awewena eta nutuan eta awewe pikeun salakina awala dia jeung anakna ila kataballahu taala bi kulli habatin min qamin. Ila kataba angin nuliskeun sallallahu Gusti Allah lah keur eta awewe bi kulli habatin kana sakur-sakur hiji siki minal qamin tina gandum. Lamun tina bangsal hiji bangsal, lamun nutu baheula misalkeun teh sabaraha bangsal teh. Terus teu aya ayeuna mah. Mesti matakan kudu amal naon atuh anu sakira nilaina seperti baheula. Tibatan nambahna amal kahadean seperti baheula seueur jalan-jalan pikeun ningkatkeun ibadah teh ayeuna mah justru karakah seueur tambah-tambah dosa. Digenahkeun sekali dunya genah padahal menurutkeun secara ukhrawi, nurutkeun secara nilai-nilai amalia kahadean itu terus kurang ente. Terus aya tuh. Nyaina kieu we heula contoh we. Ngadit variasan mukanya Rasul ka Siti Fatimah. Kan waktu sarita gandum. Gandum kan alit. Ayeuna kunutuna gandum tina hiji gandum ditulis hiji kahadean. Ayeuna sakali nutu nepi ka beres sabalak nu kali gandum. Gitu. Ayeuna lamun diurang, diukur ukuran urang. Urang bangsal. Lamun urang nutu misalkan nutu ayeuna 50 kilo atau 10 kilo sabaraha bangsal. Lamun sabangsal ditulis kahadean eta sabaraha ribu bangsal, sabaraha ratus bangsal. Keur saha eta kahadeanna keur nunutuna. Gitu. Ayeuna tara aya aya nutu di urang. Napi na kita yang bisa enting moal anu barang ayeuna.
Betul. Di sisi lain mama tak genah zaman kiwari teh segala enteng, tapi di sisi lain kerugian gede ninggal amaliana nilai-nilai amal na kurang. Mata tong bangga ayana magicom tinggal cetrek tong bangga itu ayana gas nyangu cetrek ku gas tong maka bangga. Emang cepat bisa ngagawe nu sejen padahal mana pagawe nu sejen anger kan ngan ukur aya ruang-ruang keur teu pararugo gitu. Pan eta teh meureun tos ngajakeun aturan Allah ayeuna teh digeunahkeun nya eta tos ngajadikeun katangtuan Gusti jadi gararna ieu teh ku Allah dipasiankannya jalma-jalma teh itu tina nu baheulana nyangu atau anu tuh tinggal ngagiling itu geus tinggal mah kenal ayana nyangu baheula kudu mirun seuneu eta tinggal cetrekeun gas tek gitu. Ngan di anta kagenahanana eta meureun urang teh lamun anu pinter namanya hayang nyengcelengan kana amal soleh kudu kumaha ieu supaya henteu leungit nilai amal anu baheula teh seperti nu baheula teh mirun seuneu perjuanganana kieu kudu kumaha berarti urang atau urang bari nyangu teh henteu migawe nu sajana oge bari-bari ngaji Quran atuh baheula mah di mana bisa bari ngaji Quran pan baheula mah ngeungeun kana shalawat dan gitu aya masalah sih atau bari-bari naonnya supaya nilai amalna nambaan gitu. Walaupun pagaweanana dikurangan tapi nilai-nilai nama anggar seperti baheula nilai nama atuh ikhtiaran kadinya gitu. Ieu mah aduh jadi kacau eta mungkin gitu. Jadi digenahkeun aku Gusti teh untuk disyukuran karena kan dimanfaatkan karena teu pararugo hasilna teh. Yang tak ngeri lah lamun namanya lamun ninggal kasih si eta gitu. Tapi dak meureun waktu na tos kudu kieu tinggal apa pintar-pintar we nu jadi awewe teh kumaha carana ieu diakalan supaya nilai-nilai amal teh tetap ngalir. Eta kahadean eta nutuna pikeun salaki hasilna teh jeung pikeun anakna wa auladiha ila kataballahu ta'ala angin nuliskeun insyaallah Gusti Allah taala halna malur Allah laha pikeun eta awewe gitu dituliskeun naon bikuli habatin kana sakur-sakur hiji siki minal kumhin tina gandrung lamun urang tina beas lah nutut hasanatan kana hiji kaadean hiji pare ditutup jadi ditulis hiji kahadean wa maha anha jeung ngalebur keur eta awewe nu nutu eta sayiatan kana hiji kagorengan waropalaha jeung ngaluhurkeun ngangkatkeun Allah laha keur eta awewe darajatan kana hiji darajat tina hiji gitu ayeuna 50 kilo atau sakarung mutu wah amaliana eta teh aya bade naon tah keur nulis keur nambah kahadean keur ngalebur kagorengan jeung ningkatkeun derajat rek naon ngagantian eta teh hese gitu. Karena sedangkan enak kesempatan-kesempatannya seueur waktu-waktu teh kadang-kadang waktu teh dipake teh pararugu katanya keur aliyah dunya teh hasih keur akhirat komo tungtungna teh karena kami akan kuota we kira naon hasilna leuh mah mekeun kuota ge ari hasil ka aya mah kitu. Entah lamun ninggal nepi ka pelebadenya lah lamun teu caket sareng para ulama, teu caket sareng guru, aduh bentar kayak. Atuh urang loba dosa gitu ki ari deket jeung guru mah abah kanu jadi guru mah sugana ke guru teh salamet bareng urang teh digerok ku guru teh. Gitu dapur. Da memeh sasaha teh meureun anu deukeut heula. Aya bantuan ya ti pamarentah kieu datang ka Pak RT meureun Pak RT teh moal kamilih sasaha meureun anu deukeut jeung anjeunna we minimal wargana. Itu ayah sesana ya
Warga yang sebagian kabeh nu deket saya walaupun warga luar tapi kena deket nyamber eta. Jadi anu ditarik anu dibantu teh anu caket lah gitu. Makana ku eta nya urang upami ningatin amaliyah mah urang da mana atuh. Seueur pisan kagorenganana ya atau minimal orang aya kakaitan ngaji jeung jadi guru kayak guru salamet di akhirat nyamannya tengah guru urang da urang teh mahabah. Jadi kehadian teh enak nilai-nilai amal teh terus hilang. Dikurangan lamun mah urang teu pinter ngolahna kahirupan. Iya Fatimah tuh. Fatimah ayu mamroatin di mana-mana re awewe arokat eta kesangan ya kamari mun digenyer teh awewe anu kieu hukumanana ieu dilanat gitu kaina bagian hade-hade we namanya. Bijil kesang ya awewe teh ku kesang tilas naon? Tilas merjuangkeun teh anu tadi tilas nyangum, tilas nyese, tilas gegero, tilas non dina raraga bakti nah ngurus na imah, ngurus na rumah tangga. Nyese ngepel kesangan. Arokot eta kesangan awe inda tahiniha dina nalika nutuan ya awe. Dina nutuan nepi ka bijil kesang nutuan teh li jawjiha pikeun salakina ila ja'alallahu angin ngajadikeun Allah bae ngajadikeun Allah baenaha di antara eta awewe wa baenanar jeung antara neraka sab'ah kana 7 pirang-pirang parigi. Barang damel na hiji istri keur ngaladen atawa keur keluarga keur suami jeung keur anak barang daharnya kesanganana hiji istri bijil kesang nya sebijil kesang gegero bijil kesang sadayana nepi ka bijil kesang keringatna keluar gitu. Eta bijil kesang eta kesang eta bakal ngajadikeun ngajauhkeun diri eta we jeung neraka. Kesangan itu maka Allah bakal ngajadikeun di antara itu awe yang ditebikeun sab'ah kana dia kok 7 parigi. Aya nu nyebutkeun nu janten guru antara parigi sareng parigi teh hiji parigi teh antara langit sareng bumi 7 kali langit sareng bumi gitu aya sebagian kadang gitu ti nu jadi guru. Jadi kulobana kesangna eta si awewe dina ngurusna di bumi bakal ngajauhkeun kana siksa neraka. Ari ayeuna loba kesangan mah pasti aya wae kesang mangan moal teu naon ngan teu saloba mode baheula meureun kitu. Ai baheula mopan nutu teh ya wah sagala rupa perkara teh ya gitu kan ai baheula ayeuna mah enak pan sagala ngeunah ayeuna mah nyangu tinggal cetrek nya tinggal cetrek ngan gegero beureunan teu tinggal cetrek. Ya Fatimah tuh. Fatimah. Di mana-mana ri awewe ayu meraatin di mana eta awewe ngaminyakan. Meraatin mana awewe dahanat ru'usa. Ya Fatimah ayu mamroatin di mana-mana ri awewe eta dahanat ru'atin eta ngaminyakan eta awewe rusa kana pirang-pirang sirahna budak awladis pirang sirahna budak gitu. Rusal awladiha sirahna eta budak wasarohataum jeung nyisiranana awewe ka eta budak ka budakna
Wa salat jeung nyeusehanana awewe siabahum kana pakaianana eta budak ila kataballahu laha angin nuliskeun Allah laha pikeun eta awewe ajroman at'ama kana ganjaranana jalma at'ama anu mere kadaharan alpa jami'i kana 1000 anu lapar. Wakasa jeung cara alpa wakasal alpa uryana jeung cara anu makeanana jalma uryanin ka 1000 anu sitaranjang. Wis. Itu awewe nyisiran Bu. Ayeuna tadi kan kieu. Surang Rasul kasih tepat mah. Ieu nu ngurus buukna nyisiranana nyeuseuna keur budak. Ya pamajikan teh sok nyeusehan anu budak. Itu ieu. Ganjaranana naon? Ditulis eta kahadean sapertikeun naon saperti ganjaranna jalma anu mere kadaharan 1000 anu lapar. Ganjaran keri awewe eta. Gitu. Ayeuna makeanana sapertikeun tos makeanana jalma ka 1000 anu buligir. Dina nyeusuhna dina itu ya. Itu. Aya denger ayeuna nyeusuh ku mesin cuci. Cetrek. Eta perjuanganana eta kumaha eta. Ya anger we ada make tanaganya mesin cuci oge meureun. Kagunuk-gunukna itu iya anger gitu. Kan meureun moal gede ganjaranana seperti anu nyeuseh manual meureun kitu we lah. Di sisi lain genah ku mesin cuci teh bisa barang gawe kuno sejen bari nyeuseh, tapi di sisi lain kerugian anu dina nilai amal gitu. Dina nilai amalna. Coba ayeuna kieu nyeuseh ya. Nyeuseh cetrek. Nungguan nyeuseh sabaraha jam ibarat nungguan ngagiling. Eta naon wae tah sang nungguan ngagiling. Nah ngaji Quran, leuheung ngaji Quran mah. Ieu ngadon scroll. Gitu jeung teman-teman gitu kan itu nanti kita eta ya teman-teman sagala teh. Gitu. Geus puguh tina nilai-nilai nyeuseh teh baheula mah komplit. Nya ge ripuh tapi pikeun akhirat ageung aya-ayana genah. Nah, ku kagenahan eta teh dijadikeun naon? Kuduna teh dijadikeun anu leuwih hade. Ku kagenahan eta teh. Gitu. Enak ku kagenahan eta teh kurang suka bari maca Quran, bari ngadares, bari nyangu ge bari atawa bari ngagawean nu sejenna barang dalam nu sejen, bari nyangu, bari nyeuseum, bari sasapu bisa kan? Waktu eta teh manfaat. Berarti tina 24 jam anu biasana atau tina 6 jam kan? Anu biasana 4 jam dipake barang gawe ku ayana mesin jadi misalkan 2 jam tah 2 jam teh dipake naon? Ibaratna gitu. Matak seueur anu di lembar waktu teh nama seueur anu dimubadirkeun waktu teh. Seueur waktu-waktu anu disia-siakeun teu dimanfaatkeun waktu teh. Ayana kagenahan teh jadi kajongjonan teuing gitu. Takut ku ngurusna budak minyak seungit bukna teh atawa disisiran itu eta kahadean teh luar biasa gitu. Ya Fatimah tuh Fatimah ayo mamroatin di mana-mana ari awewe manaat anu nyegah eta awewe hajata jironiha kana pangabutuhna tatangga eta awewe ila mana ahallahu angin nyegah ka eta awewe sallallahu Gusti Allah ani surbi tina nginum itu awe min khadil kausari tina talaga kausar nya talaga Kangjeng Nabi yaumul kiamah dina poe kiamah.
Fatimah sarasar Kang Rasul di mana area awewe eta anu nyegah ngahalang-halang eta nya ngagokan nyegat kana naon kana pangabutuhna tatangga aya pangabutuh aya naon teh dihalang-halang aya naon-naon teh gitu jadi naonnya jadi ngagokan we tatangga rek naon-naon tetangga itu ya tah di mana-mana urang atau aya hiji awewe ka tatanggana aya kitu ge ulah itu ya nepi ka ibaratna tatanggana rek cik cenah pang nitip seseuheun ya nitip seseuhan rek liar heula pas hujan ngagebret teu dijahit ya antep bae cenah bomongan liar atuh nya sama gitu nepi ka hujanan itu pan goreng jeung tatangga. Jadi tetangga aya maksud gitu, maksud hade gitu, dihalang-halang. Tah itu mau dibere nginum cenah kita tadi talaga ka usah. Gitu. Kira-kira ka istri anu sok ngahalang-halang karena perjalanan tatangga. Nah. Ya Fatimah tuh Siti Fatimah afdalu min dalikal kulihi eta leuwih utama mendalika tinimbang anu dicaritakeun kulit tegasna sakabehna riyadhal jawj eta karidoan salaki anjajati ka bojona salaki walau kana jeung lamun bukti jawjiki salaki anjeunna tan tami karido khairur radin tami karido anti ka anjeun makung tu maka mual aya kaula a'udzulaka eta non amat tak lalimin tak laminan nah tingali adu laki eta ngaku kaula ka anjeun amat taklimin anaha nyaon teh anjeun Sar Kangjeng Rasul nilai-nilai anu tadi dicarioskeun dimimiti nyeuseuhna menang kahadian sababaraha derajat kahadian ditulis kagorengan dan dilebur ayana ke rupa budakna itu di sisiran sarua Mas ya anu ngawapan budakna sarua jeung mere dahar anu lapar 1000 jalma kitu nya ayeuna nu makean ka budakna nu buli anu ka budakna sarua dicatat ku Allah saperti kan jalma nu mere baju ka 1000 jalma nu buligir itu kan kahadian hungkul sadayana ngan saur Kangjeng Rasul tina eta kahadian teh afdalu min dalika tina leuwih utama aya nu leuwih eta cenah naon naon leuwih utama keur awewe nu leuwih utama keur awewe manyeta dibandingkeun tina kabeh-kabeh ganjaran-ganjaran sakitu pagawean saeueurna eta ridha jawji an jawjatihi itu anu paling utamana keur awewena menang karidoan tinu jadi salaki itu menang karidoan tinu jadi salaki lamun mah iya awewe menang karidoan tinu jadi salaki bukti menang karidoan tinu salakina itu ada di aku ku Kangjeng Rasul ngan lamun mah iya awewe henteu menang karidoan tinu jadi salaki walau kana jawjuki ghairu raddin jeung lamun bukti salaki anjeun ghairu raddin eta henteu mikarido anki ka anjeun makung tu ad'u laka maka moal aya kaula eta ngaku kaula ka anjeun jadi mau di aku bukan Rasul mau di aku umat tah cek kasarna mah lamun aya awewe teu dipikarido ku salaki mata awewe mah kudu pinter-pinter teh kieu kumacarana hayang menang ridho salaki eta awewe ulah nyen masalah ulah naon kana jadi salaki lantaran karidoan salaki eta kan jadi catatan akuan teh Kangjeng Rasul gitu awewe ya Fatimah tuh Siti Fatimah
anna ridho sanyanya nami karidho nazauji salaki min ridhollahi ta'ala eta satengah tina ridho na Allah subhanahu wa ta'ala. Ridho salaki teh gitu. Matakan ulah nepi ka nyen pikeseleun ka salaki teh nya. Ulah nepi ka nyen gara-gara nyokelan. Lamun aya pitegenah tahan we lantaran bisi teu ridho, bisi kesel. Salaki bisi kesel. Ya, salaki teu ridho ya Allah ge benduk. Gitu. Jadi ditepona lain ka kesel urang ka salaki lain, tapi ditepon sieun Allah benduk. Tahan sabar. Gitu. Wasuh tahu jeung sanyanyana benduna salaki min sohtillahi ta'ala eta satengahna tina benduna Allah. Awewe nu dipika ama ku salakina berarti Allah ge bendu ka eta awewe. Gitu. Hese teh kitu teh. Ya Fatimah tu wallahu a'lam bishawab.